Sanjaya Garang asli na soma Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Pamirsa sadayana bari diiring ku hujan anu ngagebretnya dina wengi ieu aki nepangan deui baraya mancomania di mana bae ayana. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna, jag-jag sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Oge dipaparinan kakiatan goni ngalaksanakeun ibadah saumna. Amin ya robbal alamin. Urang reueuh deui pamirsa neraskeun hanca nu katunda lalampahan Sanjaya Galunggung dina lalakon nyaeta Setan Ranca Bangke nu ninca kana bagian kagenepnya wengi ieu teh. Kumaha rasani lalakon urang Bandungan wae sasarangan sakedap deui satacan aki neraskeun hanca dongeng mangga pamirsa. Anu nemean manco nemean ngadangukeun di subscribe heula nya di toel pelebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang keur deui atuh dongengna urang amparkeun deui sama kabujutanana paraah samakna sor kolak candil jeung waluhna mangga kaparayun sadayana prong Sanjaya unggut-unggutan ngadenge keterangan ti Nyai Kidung Laras. Teu karasa wanci teh geus nincak ka peuting, sora jangkrik geus ngagelik kadenge di sarada dialokan ku sora lono. Ti kajauhan sora bueuk sakali-kali kadenge di luhur tangkal. Tapi kayan kitu teh teu dipalire ku Sanjaya anu geus sapuk jeung Pakis Ratu yen rek milu meuting di tempat Nyai Kidung Laras dina peuting harita. Saha nu dimaksud Setan Ranca Bangke teh guru? Tanya Pakis Ratu ka guruna. Sigana Pakis Ratu kakarak ngadenge ngeunaan Setan Ranca Bangke. Sanjaya tumasang ceulina sawaktu Nyai Kidung Laras harita medar carita ngeunaan Setan Ranca Bangke. Da manehna ge hayang apal sabab can pernah ngadenge ngeunaan Setan Ranca Bangke. Seorang tokoh golongan hideung anu cenah mah kahot. Setan Ranca Bangke teh ngaran asli nama Marundang.
Umurna geus kolot pisan, tapi kakuatanana masih kawas budak ngora. Manehna urut katua paguron Leak Garang. Di mangsa jayana paguron eta dipikasieun, dipikagimir ku paguron-paguron sejen. Jurus-jurusna maut pisan serta kejem, taya ras-rasan kanu jadi lawana. Paguron Leak Garang teh nyadiakeun jawara-jawara bayaran. Pangawal bayaran jalma-jalma upahan anu siap narima parentah naon bae ti jalma nu wani mayar mahal ka maranehna. Tapi na hiji waktu paguron Leak Garang teh diserbu ku urang-urang Pulau Kalabang anu dikatuaan ku Medang Sula. Saha anu unggul guru? Paguron Leak Garang disapu bersih ku urang-urang Pulau Kalabang. Karisi marundang sorangan anu terus amuk-amukan ngababad sakabeh urang-urang Pulau Kalabang. Tapi kakatuana oge nyaeta Medang Sula tiwas di leungeunna marundang. Nyati saprak harita. Marundang teh hirup nyorangan nyepi di hiji leuweung di sisi ranca anu bau anu katelahna ranca bangke. Hatena teh neuneun dendam ka jalma-jalma dunya pasilatan. Kusabab sawaktu paguron Leak Garang digempur ku urang-urang Pulau Kalabang. Taya saurang ge anu daek mihak ka dirina. Tidinya marundang teh nyidem dendam di hatena pikeun ngabasmi sakabeh tokoh dunya pasilatan. Ngagunakeun elmuna anu luhur, marundang jadi raja pati. Manehna nandasa tokoh-tokoh dunya pasilatan. Tapi akhirna manehna teh meh bae tiwas binasa ku lawan anu ngaranna teh si Raja Maut. Raja Maut? Kuring wau jeung jenetna Raja Maut mah Nyai? Cek Sanjaya megat kalimah Nyai Kidung Laras. Kaulah oge wau jeung Raja Maut, tapi tadi anjeun nyebut jenat ka Raja Maut. Jadi Raja Maut teh ayeuna geus tilar dunya. Nya, Raja Maut tiwas di leungeunna Rara Sumina. Sawaktu harita tarung. Walon Sanjaya bari paromana ngariuk alum ingat ka jenatna Raja Maut. Sanggeus cicing sakedeung kadenge deui Nyai Kidung Laras cumarita. Sanggeusna eleh ku Raja Maut, marundang teh tatapa ngeueum di eta ranca. Salila 18 tahun manehna teu nembongkeun dirina di dunya pasilatan. Sabulan katukang, kaulah ngadenge beja lamun marundang alias setan ranca bangke geus gantayangan deui. Kaulah oge ngadenge beja lamun manehna kiwari mah geus mibanda 2 ilmu anyar anu ngaranna teh ilmu sukma sakti jeung cakar beulah jagat. Kadua ilmu eta sarua bahayana. Sabab tingkatanna kaasup tingkatan ilmu pangluhurna ti sagala ilmu. Sanjaya ngadenge kitu ngarasa penasaran kana 2 ilmu anyarna setan ranca bangke. Gancang Sanjaya tumanya ka Nyai Kidung Laras. Naon kahebatan 2 ilmu eta teh Nyai? Ilmu sukma sakti teh hiji ilmu anu bisa digunakeun pakena raja nglawan bari henteu ngagunakeun gerakanna naon. Lawan bisa tatuparna, malah bisa dipake ngaremukeun sirah musuh. Sedangkeun ilmu atawa jurus cakar beulah jagat, taya lian kacepatan gerak leungeun anu mibanda cakar racun sarta ngandung tanaga jero anu rongkah. Tepi ka taneuh ge bisa beulah lamun dicakar ku marundang. Gunakeun jurus cakar beulah jagatna. 2 ilmu eta hese pikeun ditandinganana Sanjaya. Asana ukur soratan parupa anu bisa nandingan ilmu setan ranca bangke. Sanjaya sempat ngagebeg sawaktu ngaran guruna teh disebut. Sanjaya sorangan masih can nyaho naha Nyai Kidung Laras teh teu apaleun lamun dirina teh Jawara Pedang Dewa, muridna Eyang Suratan Parupa. Atawa buah-buah Nyai Kidung Laras teh ngan saukur api-api teh nyaho ngeunaan dirina.
Tapi akhirna mah hal eta teu dipadulian teuing ku Sanjaya. Dina pipikiran Sanjaya mah manehna teh hayang apal sakumaha hebatna dua ilmu anyarna Setan Ranca Bangke. Kusabab eta manehna langsung tumanya deui ka Nyai Kidung Laras. Di mana kuring bisa nepungan Setan Ranca Bangke eta Nyai? Ulah ngadadak Pakis Ratu nyental. Nyai Kidung Laras imut tuluy kedal lisan. Kenaon anjeun hayang apal tempat cicingna Setan Ranca Bangke? Kuring hayang nempo kana kahebatan dua ilmu eta Nyai, walon Sanjaya terus terang. Ulah Kang, engke Akang bisa tiwas lamun papanggih jeung manehna. Guru bae apanan bisa ditandingan ku manehna teh komo Akang, ceuk Pakis Ratu. Wanoja eta teh nembongkeun rasa melangna. Sigana Pakis Ratu teu hayangeun lamun Sanjaya nandangan cilaka. Teuing perasaan naon anu ngadasaran kana kahariwangna Pakis Ratu eta. Pakis Ratu neuteup ka Sanjaya bari rada lumengis kawas anu hayang digugug panyaramna. Malah mah Pakis Ratu nyarita deui. Wayahna Kang, Akang ulah coba-coba nepungan manehna nya. Leuwih hade Akang teu apal kana dua ilmu anyarna eta daripada engkena Akang sorangan nu jadi korban. Asana saran ti murid kaula eta bener Sanjaya. Kaula apal ka mana arah perasaan dirina. Tapi leuwih hade anjeun sorangan anu mutuskeun, ceuk Nyai Kidung Laras. Sedengkeun Sanjaya mau kur suraseuri rada ngarasa era. Pakis, di pawon teh masih aya beas. Oge aya sesa dengdeng daging mencek. Kaitu geura asakan. Tangtuna hidup jeung Sanjaya can dahar. Kaula oge geus ngarasa lapar ieu teh. Nyai Kidung Laras, harita nitah ka muridna pikeun nyangu jeung popola. Pakis Ratu henteu bahal, ukur unggek manehna tuluy gancang ngaleos ka pawon anu wangunana teh aya di satukangeun imah kayu guruna. Di pawon eta oge di pakarangan pawon eta pinuh ku tatangkalan sayuran, tutuwuhan sayuran jeung bung-buahan. Sajabaning nyaeta tomat gitu, salada, aya oge takokak, surawung jeung sajabana deui. Sedengkeun Sanjaya jeung Nyai Kidung Laras mah terus ngawangkong. Nyai, wayahna bejan kuringnya di mana tempat cicingna si Setan Ranca Bangke eta? Tanya Sanjaya anu masih ngarasa penasaran. Nah anjeun teh rek keukeuh manggihan Setan Ranca Bangke. Ah henteu, kuring mah ukur hayang apal bae sangkan dina lalampahan kuring kahareupna kuring bisa leuwih hati-hati. Bisa nyingkahan jalan atawa wewengkon anu deukeut ka tempatna Setan Ranca Bangke sangkan kuring bisa nyingkahan pibahayaeun. Oge nyingkahan kaganasan manehna. Nyai Kidung Laras teh cicing sakedeung tapi tuluy ngawalon kana pananyana Sanjaya. Di wewengkon belah kulon aya hiji gunung anu katelahna Gunung Babat. Di suku eta gunung aya leuweung jati. Teu jauh ti leuweung jati eta aya ranca anu caina bau. Bauna kawas bau bangke. Nya di dinya pisan tempat cicingna si Setan Ranca Bangke. Kade anjeun ulah deukeut-deukeut ka wewengkon suku Gunung Babatnya. Sabab si marundang sok gantayangan di sabudeureun eta gunung. Pamiarsa sadayana, ulah hilap ya dongeng di alpukahanku afiliasi ti Shopee anu palai balanja ngagaleuh naon bae tiasa ngalangkungan produk nu aya di pojok handap ieu video. Klik bae teras pilih klik deui naon bae bebasnya. Oge ngalangkungan link anu aya di lebet deskripsi ya dongeng.
Kantun klik linkna atau selebat ka Shopee nama mangga kantun milihan nyalira naon nu bade digaleh bebas pamiarsa balanja ngalangkungan link atau napi produk nu aya di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanna urang lajengkeun dongeng Sanjayana. Ari ciri-ciri setan ranca bangke teh kawas kumaha nyai? Tanya Sanjaya deui. Marundang pangawakanana teh begang pisan. Malah leuwih begang ti Dewa Tangkorak. Kulitna hideung sisitan kawas nu budug. Panonna celong tapi na beureum, buukna panjang awut-awutan. Ramo-ramona teh mibanda kuku-kuku anu harideung. Anu panjang ranggoas sarareukeut sarta ngandung wisa. Manehna biasana make jubah hideung, namun anjeun ningali jalma anu ciri-cirina kawas kitu. Kahade ulah tepi ka amprok, jauhan bae. Sanjaya unggut-unggutan ngaregepkeun. Deuweung jati di suku Gunung Babat. Rupana di dinya tempat cicingna setan ranca bangke teh. Aing penasaran, isukan maing kudu indit ka eta tempat. Geran teh Sanjaya dina hatena. Nah anjeun teh geus lila wawuh jeung murid kaula, kadenge Nyai Kidung Laras tumanya ka Sanjaya. Can lila Nyai. Karak tadi beurang kuring harita ngadenge jeritan Pakis Ratu anu keur diuber-uber, diudag-udag ku Dewa Tangkorak. Terus kuring teh nyalametkeun manehna adu hareupan jeung Dewa Tangkorak. Walon Sanjaya. Anjeun bisa ngelehkeun Dewa Tangkorak, tuluy nganteur murid kaula ka dieu. Nya, tapi kabeneran we sabab Dewa Tangkorakna tarungna sigana rada malaweung. Sigana bae geus cape meureun udag-udag Pakis Ratu. Nyai Kidung Laras imut ngaglenyu manehna apa lamun jajaka kasep eta teh ukur ngarendah dina hareupeun dirina. Anjeun teh rek nuluykeun lalampahan ka mana Sanjaya? Kuring teh boga tujuan ka arah kulon. Kuring haja nganteur heula Pakis Ratu ka dieu sabab melang kana kasalamatanana. Ari geus aya di dieu mah kuring teh regreg sabab bisa tenang nuluykeun lalampahan deui. Sigana isuk-isuk pisan ge kuring bakal nuluykeun lalampahan kuring Nyai. Obrolan teh ngadadak eureun sabab harita Pakis Ratu ngurunyung datang berijeng angka ribu. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhna mawa nyiru leutik anu dieusian ku coet kayu jeung piring-piring kayu. Sor-sor kabeh disimpenan dina meja. Sangu ngebul keneh hanyar ngakeul numpuk dina boboko, sambal goang pinuh sacoet. Kere mencek. Deng-deng mencek, kambeus seungit melenghir ngahudang rasa lapar. Lalab sinrong jeung takokak numpuk nyanding gigireun coet. Sanjaya hayu urang dalahar heura, ceuk Nyai Kidung Laras. Pakis Ratu gancang nyiukan sangu kana piring kayu tuluy sodorkeun ka guruna oge ka Sanjaya, tuluy manehna ngalasan pikeun dirina sorangan. Mangga diraosan Kang, saya aya we nya. Atuh geus kitu mah nu tiluan teh balakai serakan ting kadakar dalahar babarengan. Sanjaya daharna meningali medda puguh geus lapar pisan. Peuting harita mah Sanjaya sare di patengahan. Dina bale awi nu aya di patengahan imah, sedengkeun Nyai Kidung Laras jeung Pakis Ratu di pangkengna sewang-sewangan. Da eta imah teh mibanda 2 kamar. Isukna rebun-rebun keneh ge Sanjaya geus indit ninggalkeun lengkop hejo sanggeusna pamit heula ka Nyai Kidung Laras anu geus hudang. Sedengkeun Pakis Ratu mah harita teh masih sare.
Pamirsa sadayana di mana bae ayeuna urang tenden heula we nya lalampahana Sanjaya. Ayeuna mah urang nyaritakeun heula kaayaan di wewengkon Gunung Babat. Suku Gunung Babat dina wanci harita disimbutan ku Halimun Ipis. Halimun Ipis teh ayana sajengkal leuwih tina luhureun taneuh. Nyieun akar-akar tetangkalan teu bisa katempo jelas. Leuweung di suku gunung eta dipinuhan ku tangkal-tangkal jati anu umurna geus ratusan taun. Tangkalna baradag jarangkung ting julungjung laluhur kawas anu rek ngagantar kana mega. Leuweung di suku gunung eta arang langka kaliliwatan ku jalma sabab kayaana anu harieum jeung geuman. Loba pisan satogara lak jeung ranca-ranca anu sumebar di eta leuweung. Oray badag ngaleor sagede tangkal kalapa panjangna leuwih ti 7 tumak. Katempo luar leor ngaleor dina rurungkunan. Dina satukangan rurungkunan teh aya hiji guha anu lawangna pinuh ku lumut. Eta oray hayang asup ka eta guha minangka tempat cicingna salila ieu. Tapi ngadadak urai badag eta teh ngarenjag reuas sarta ngababukeun buntutna kana hiji tangkal sawaktu kadenge sora anu ngagleger jeung ngoyageun eta patempatan. Sora ngagleger tarik eta datangna ti arah belah wetan suku Gunung Babat. Sora ngabledug tarik timbul akibat tina bentrokan 2 sinar beda warna. 2 sinar eta kaluar tina dampal leungeunna 2 urang tokoh sakti anu keur tarung narohkeun nyawa. 2 tokoh nu keur ngadu jajaten eta sarua umurna geus leuwih ti 70 taun. Salah saurang ti 2 tokoh eta make jubah koneng eueuh leungeunnan. Bukna nu panjang teh dibeungkeut dikatukangkeun, huisna katempo masih ipis, sanajan tina beungeutna mah katempo geus umuran. Sanajan umurna geus leuwih ti 70 taun, tapi tokoh di jubah koneng eta masih katempo gagah jeung lincah. Beungeutna anu lucu teu nemongkeun rasa gimir saeutik ge. Tokoh eta pernah muncul dina lelakon Sanjaya sawaktu ngamankeun saurang wanoja geulis nu ngaranna Kanangakinkin. Anu keuna ku kutukan ti saurang tokoh golongan hideung anu ngaranna teh Nyai Pegatraga. Kangge pamirsa nu penasaran ka eta tokoh sareng lelakon Sanjaya jeung Kanangakinkin mangga tiasa dikorehan dina lelakon Satria Langlang Jagatnya oge carios anu kamari tamat nyaeta lumaku purwa sadayana tos dipadahar tamat di Kandagata Pasunda kantun ngorehan dina playlist atau napi dina video. Wanoja eta teh murid ti katua paguron Dampal Dewa anu katelah Eyang Getih Guntur. Tokoh di jubah koneng anu keur tarung eta tayalian nyaeta adina Eyang Getih Guntur anu katelah ku ngaran Kitumbang Lagang. Si emut panginten pamiarsanya anu Satya ngabandungan dongeng Sanjaya mah ka Kitumbang Laga teh. Sedengkeun nu jadi lawana tayalian tokoh anu keur jadi obrolan para tokoh dunya pasilatan. Manehna tayalian setan ranca bangke anu mibanda ngaran asli Marundang. Setan ranca bangke awakna leuwih begang ti Kitumbang Laga, malah mah kawas rorongkong hirup. Sabab awakna teh kawas tulang anu ukur dilapis ku kulit. Kulitna hideung sarta katempo sisitan kawas boga penyakit kesrek alias budug. Bukna panjang satonggong bari jeung awut-awutan, warnana geus kulawu, panonna celong tapi mancarkeun surat panon anu tiis jeung seukeut. Juru panonna katempo beureum bibirna para recah kawas jalma nu boga panyakit sariawan. Ramo-ramona mibanda kuku hideung anu rangwas, para ranjang tur sarareukeut. Pakeanna ukur jubah hideung anu geus katempo kucel.
Setan ranca bangke harita katempo ngalebat bari ngabebadkeun cakarna kana beteungna kitumbang laga hiu hu. Tapi ngadadak hiji bayangan beureum ngalebat datang kolebat ceug ngahadang kana gerakan setan ranca bangke. Setan ranca bangke langsung ngarandeg eureun melong ka jalma anu harita nangtung di hareupeunana dina jarak 4 lengkah. Alah ieu mani jeung melong sagala ieu. Ieu bogoh ka ibinya. Dede ieu mah ibi ieu. Amang jurig ieu ka dieu teh rek nawaran ieu samemeh dituluykeun tarungna nya. Geraja-rajaan heula tah ibi nyanak awug amis raos kadeut bari jeung jarang-jarang ibi isalan awug mah dina sasi saum nya biasa ge kolak sareng asinan. Tah ieu abi nyanak ieu tah biasa kuku rawuh les urap jagong sok. Kitu mang laga ya anu resep jajan urap jagong mah nya sok. Jarajan heula ieu pamirsa manco mania sadaya da ieu teh see paktosna ge. Dede. Si horeng mah nu dongkap teh awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum teh ya pamirsa anu ngelek boboko jeung nyun nyiru dina sirahna anu taya lian jawara urang sadaya jawara awug sakti. Bisa ruitinya kuno rajulna bisa wiliti ya urang ecageun heula urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sanjaya si Jawara Perang Dewa dina lakon setan ranca bangke bagian ka-6. Sia kurang teuneun di handeuleum sieum gesan sameureun wangtuna dihanjuang siang gesan aleun wang sampeuting di bagian salajengna pamirsa satecan aki amit pungkur sakolebat bade ngabsen sakedap. Aya sawe aya Kang Langgoko United. Tah Kang Wisnu Walyana Ciroyom asoy ti Tasik asoy doran teh nya. Kang Gopal di Tasik oge sami, Kang Anang Brahma di Jatinangor manco salawasna Teteh Nuraini Silvina Dewi di Denpasar bale. Ka Wan Murdok nya, Wan Murdok panginten ieu teh nya. Aduh, Pak, atur nuhun ieu masihan THR kaki 20 juta. Atur nuhun sawerana. Kang Wan Murdok atur nuhun pisan katampi kalayan kabingahan mugi oge kagentosan ku rezeki anu langkung ageng sareng barokah amin. Abah Agus Paturohman ieu mah nya di Cikande ngiring manco saunaki mangga amin atur nuhun pidona Teh Yuyu Kang Yuyu Supriyatna nya di Tasik oge Rara Paramudita Kirat Maja sauna Ratmaja ti Natar Lampung Selatan atur nuhun. Altani terus Kang Irfan Yudian Nagari Raja Mandala Kang Jenal Arifin Cimahinya Bagus Setiawan di Jati Handap teh ya kabogo bisa ruwiti. Terus Kang Topik Abadi di Kircona Kang Didin Syaripudin di Palembangna Kang Rastim Hajim di Karawang Kang Iwan Selalu Pasti Kang Hen Philipnya MS13 Cibiru teh Kang Dadan Suryana di Purwakarta Kang Tajudin Piji di Palihan Sumedang Teh Titi Amelia di Tangerang ya Dewi Angin Biru Kang Sopian Sopandi di Garut Teh Sat Adelit anu Satya Manco Kang Asep Suherman di Bekasi amin atur nuhun pidoana Kang Prabu Arjuna Manco Mania Banjar Manco Mania Garut Kang Agus Sumantri oge engkes kesih Raja Dugem Tangerang Rajeg teh nya Kang Wawan Setiawan di Uni Emirat Arab Teh Linda Imut di Bandung Teh Suliani di Cianjur Mekah Teh Intan Ramadhani di Garut Kang Dudi Suryadi anu aya di mana ya teh nya Ciamis teh Azora P1W Teteh Rokaya di Cianjur Mekah Kang Setia Budi Jawara Kopi Sakti di Tasik Teteh Tami Malihah oge di Ciamis
Teh Yulina Belia ti Tasikna Kang Etobri ya ti Pasuruana atur nuhun. Kang Ade Sukarna oge nya ti Bandungna Jangwel. Kang Bubun Bunyamin Garsel teh Kang Dedi Juhani ti Garut. Abah Agus Muklis di Bogorna Kang Asep Koswara Cicadas Bandung oge Kang Amin Aminuddin ti Garutna nya atur nuhun. Sadayana nu parantos hadir. Mugi sadayana aya dina Ginajar Kawilujengan. Oge teh hilap kanu tos manco di mana bae ayana. Mugi sadayana aya dina Ginajar Kawilujengan dikirang sapopoosna rahayu salamet berkah salamina. Amin. Sakitu ulah nu kapihatur kinamit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.